RT dipanggil jaga ku malaikat. Dia. Enan malaikat, dia baheula sabaraha periode jadi RT? 2 periode cenah ku lama. Pernah naon bae dia selama jadi RT? Bakal ditanyakeun. Cek RT pernah kieu pernah kitu. Ulah ngabohong dia teh. Cek malaikat tah datana aya tak baheul dia kumaha tadina eta ari nu sugih menang PKH ari miskin henteu. Cek RT waduh, kula mah henteu nyatet malaikat. Palurah kamah, panggil lurahna, lurah diculukan. Cek lurah aya naon malaikat? Ulah eta tah baheula dia. Nu sugih mah imah 2 tingkat menang PKH nu susah henteu. Kumaha tadina dia? Cek lurah kula mah ngitah kana kader diculukan deui bang. Cek kader nang nyatet kula cenah, tapi ditanda tangan ku BPD dipanggil deui bang. Beak jaga diamuk macam-macam. Bahkan lain pejabat kiai ge sarua kiai. Dibobok kabeh kiai ulah macam-macam, kumaha tukang caramah mah. Kula panghareupna boa. Panggil malaikat, Hidayatullah, adio. Engkek kula. Dan malaikat dia ke di dunia sok caramah mohon neraka bagi anak waduh teu sareng malaikat kadang-kadang kula sok caramah ngajak ngaji kana jelema ngajak beda ngolot dia caramah kudu diamplopan bae wayahna cenah kula teh pangcolokeun pokona mah lamun kula meunang cenah pokona mah cenah teteh mah nyaho tenang bae bener begitu geus meunang jalan rusak tenang bae bensin mahal tenang bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal qurbati min hadidil bashariyah ila a'la dirwatil istifaiyah wa khassahum min ibadihi bil fuyudatil qudsiyah wa ja'ala dzikrahum sababan linuzulir rahmah wa dafi'an lil baliyah bil inayatil qudsiyah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qala nabiyyuna Muhammadun wa qala nabiyyuna Muhammadun afdalul a'mali salawatul khamsi wa afdalul akhlaqi at-tawaddu'u sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin biqalbin salimi walhamdulillahi rabbil al-mukarramun sadayana para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjah bil khusus sadayana para tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat khususil khusus para dewan-dewan guru anu alhamdulillah sadayana parantos tiasa halaladir di payunan urang
urang doakeun mudah-mudahan para sepuh, para guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Para qori baik anu ti Rangkas Bitung, anu ti Pandeglang, anu sadayana parantos tiasa halaladir sekaligus ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan berkah sababiyah awasan Al-Quran urang sadaya kenging cucuran rahmat ti Gusti Allah, amin. Tur urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing ditambih-tambih kemuliaan aku Allah, amin ya rabbal. Aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan bawahan baik Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Bapak Kepala Desa, ayah Bapak Lurah na ayah. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing jaranten pejabat-pejabat anu saloleh, teristimewa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jajaran pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu kum sadayana masyarakat kampung belah haji anu alhamdulillah parantos antusias ngayakeun rajaban. Mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan sing ditampi ku Gusti Allah, amin. Urang doakeun sasarengan mudah-mudahan ieu budak belah haji berkah sababiyah ngayakeun rajaban engke jaga di akhirat kabeh ngabring ka surgana Allah. Tiga kantun ke seluruh jamaah tamu undangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriawan santriawati kum sadayana jamaah as'adakumullah. Bu, ibu, cager, mesti dahar encan, tungguan baik beres acara urang dahar kabehan di imah masing-masing. Hampura kula karentag kaget kula manggih jalana rusak jasa. Uyuhan ieu budak dieu salalabar kabehan. Tapi urang memeh ngaji, urang ngadoa heula ka Allah berkah ieu rajaban sababiyah doa urang mudah-mudahan jalan ka dieu dibangun ku Gusti Allah, amin. Di mana bae jalan amat mah melalui lurah ta camat ta. Sakit di sini nih. Jalan rusak mah teh ulah macam-macam, kana jumur tereh teuas, kana susu genjor. Syukur teu raraju di budak dieu. Atuh aja asal kuplak pan kapluk deui bah. Ya Allah, mudah-mudahan berkah rajaban jalan dibangun, amin. Urang doakeun palurah sing kuat memperjuangkeun jalan, amin ya Allah ya Rabbal. Terus ya terus. Atuh aja karakter. Calik tak nangtung ya. Tukang son, taikeun. Tukang kamera gitu maksudnya. Sebab kula pernah caramah teh tadina daug tukang kamera pindah HS. Pas kula nangtung, aduh huluan kula. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Berkah sababiyah kudrat iradat Allah, diiringi rahmatna Allah, urang sadaya tiasa riung mumpulung, tiasa silaturahim berkumpul dinami eling hiji peristiwa anu pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah dunia. Naon eta teh? Isra wal Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi anu mana sepanjang sejarah para nabi dan rasul dimulai Nabiullah Adam diutus ke alam dunia nepikeun ka Kanjeng Rasul teu aya hiji pun rasul Allah anu di Isra wal Mi'rajkeun kecuali baginda urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naon sababna ieu terjadi Isra wal Mi'raj? Hiji, Allah ngabulkeun doa langit. Nu kadua terjadina Isra wal Mi'raj, Allah teh rek nembongkeun keagungan Allah ka Kanjeng Rasul khususna umumna ka urang sebagai umatna. Nu katilu Allah rek marentah salat ka Rasul jeung umatna. Nu kaopat teh terjadina Isra wal Mi'raj, Allah rek nembongkeun keagungan Kanjeng Rasul kana sakabeh umatna para hadirin sadaya. Sebab sakabeh nabi, sakabeh rasul ngagaduhan kamuliaan, sakabeh nabi, sakabeh rasul ngagaduhan mukjizat, tetapi agungna mukjizat para nabi, luhurna mulyana para nabi anu sanes henteu
ngabandingan kana mukjizatna, henteu ngabandingan kana mulyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab Nabi Musa makhluk Allah anu mulia, rasul anu mulia ku Gusti Allah henteu sampai dipanggil ka langit. Nabi Musa teh bermukalamah jeung Allah masih keneh di dunia posisina. Ari eta cenah Neil Armstrong budak sakola manyarahun kana Neil Armstrong. Lamun ibu pernah sakola SD baheula ke kelas 5 aya pelajaran bahwa Neil Armstrong eta cenah pernah ka langit ka opat, pernah ka bulan. Awas ulah ngeunah-ngeunah eta mah pemahaman anti Al-Qur'an. Nu sakola lamun teu ngaji teu dipasantrenkeun moal beres. Makana sakola kudu bari ngaji. Kula baheula keur sakola percaya bahwa Neil Armstrong teh pernah ka bulan, tetapi begitu kula mondok ngaji kitab jeung guru muka tafsir, ternyata dina Al-Qur'an cek Allah, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Sehebat apapun jin jeung manusia nu hayang nembus kana penjajahan langit jeung bumi, moal aya anu sanggupeun kecuali atas izin jeung ridho Allah Subhanahu. Rasul mawajad Isra wal Mi'raj, naon sebabna makhluk Allah nu paling mulia menang panggilan ti Allah langsung. Tetapi Neil Armstrong teh saha jalain Islam acan, betul apa tidak? Makana ulah dipercaya teh eta mah pemahaman anti Al-Qur'an. Ya mun Isra wal Mi'raj jeung Rasul mah urang kudu yakin, sebab lamun aya budak dieu teu percayakan Isra wal Mi'raj hukumna kufur. Naudzu. Naon hikmahna Isra wal Mi'raj? Nah ieu nu ala kadar ku urang bahas, mudah-mudahan aya pitulung Allah, amin ya rabbal. Mana hikmah Isra wal Mi'raj? Hikmah Isra wal Mi'raj teh ka pan Kanjeng Rasul teh ku Allah di Isra wal Mi'raj. Eta sakabeh perjalanan Kanjeng Rasul ti mimiti rek berangkat nepikeun ka balik deui ka alam dunia, eta kabeh mengandung hikmah pikeun urang sebagai umatna. Mana di antarana Rasulullah ketika memeh Isra wal Mi'raj, ternyata dadakna dibelah heula ku malaikat Jibril, dibersihan heula hatena, dipicen sakabeh penyakit hatena, dengkikna, hasudna, sirikna, gibahna, kabeh penyakit-penyakit aya dina hati Rasul ku malaikat dibersihan. Naon eta tujuanna? Sebab rek menghadap ka Gusti Allah Subhanahu. Nah bikin urang hikmahna sebagai umatna, ieu urang hirup di alam dunia kudu bisa ngabersihan penyakit hat. Sebab urang teteh hirup di alam dunia rek nyembah Allah, begitu paeh bakal balik ke Allah. Sementara manusia anu menghadap Gusti Allah nu salamet lain anu ahli ilmu, nu salamet lain anu jabatan luhur, nu salamet lain anu loba dunyana, tetapi nu salamet teh cek Allah dina Al-Qur'an, man atallaha biqalbin salim, anu ngabogaan hate anu beres. Geus penting ieu hate korehan ku urang wayahna. Babis syirik ulah sok dikukut, babis sombong ulah sok dikukut. Ieu mah kadang-kadang jelema teu di mana syirik bapa gede-gede komo ibu-ibu hendak aing aja. Aduh tetangga beli motor kudu nama atoh, tetangga kebeli kulkas kudu atoh, suban urang aya bisa jeung menta es. Ieu mah tetangga beli kulkas manehna nu nirisan. Tetangga beli motor gering dibawa ka rumah sakit. Datang ke rumah sakit gade ngebeja cenah tetangga beli mobil paeh di rumah sakit. Ya was ieu babis syirik jaga sombong gitu deui. Ulah sok sombong hirup teh di alam dunia. Ieu mah abong-abong di beda dunia ku Gusti Allah teu piraha ka beli motor sekupi doang kot langsung di-upload jadi status. Hai guys, senggol dong sekupi nih gila aing ngageuleunan. Ya wayahna bab hate korehan makana urang hirup kudu belajar bener di alam dunia. Ari ngarasa bener mah ulah, tetapi bener kudu diarahan ku urang. Namun sebabna pan urang teh umat Islam para hadirin sadaya, sementara cek Rasul arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu fi qurnihi ila qadamihi khataya. Opat perkara lamun geus nempel dina umat manusia dina jelema, maka eta jelema cek Rasul dihukuman sampurna Islamna sanajan hirupna loba cicing dina kasalahan. Geus ieu nu opat sanajan hesek urang kudu diarahan
dilaksanakan insya bejakeun ta ulah nu opat urang papai hiji-hiji mana nu kahiji ceuk Rasul nu kahiji lamun hayang sampurna kaislaman urang teh asitku urang hirup kudu bener teh ya hirup di alam dunia lamun hayang salamet hayang sampurna Islam urang naon eta sidku teh naon eta jelema bener teh nyaeta manusia anu hubunganna hade jeung Gusti Allah hade jeung papada manusia eta jelema bener geus can dihukuman jelema bener budak ieu lamun cenah salat narajin ngaji narajin tapi kana tatangga sok ngajerikeun can bener eta jelema nya kitu deui can bisa dihitung jelema bener lamun cenah jeung tatangga mah hade tapi teu daek syarat-syarat acan geus arahan di hirup urang kudu seimbang kudu bener insya nu kahiji jeung papada benerkeun urang hirup jeung tatangga ulah sok nganyerikeun tatangga ulah sok nganyerikeun baraya makana jelema bener mah insyaallah jadi naon baik pasti bakal nyalametkeun kana umat moal ngin kisruh sanajan hirup jadi padagang lamun cara bener padagangna insyaallah moal nganyerikeun kana palangga jeruk ka jeruk heeh amis tak asem biasanya cara jeruk nu amis aya nu asem aya tah lamun ieu mah cenah asem rada murah hargana ieu mah amis rada mahal hargana jelema bener tapi jajak anu teu bener jeruk kak jeruk heuh amis teu atuh si madu boleh dicoba Medan punya hade ngasaan mangga begitu diasaan kuat merenyin batur kumaha ngomongna cenah nyaho bedia anu amis bakot merenyin horeng asem ya awas ya araha urang hirup kudu bener jadi padagang moal ngarugikeun pelanggan hirup cenah jadi petani jelema bener mah moal nganyerikeun nu boga sawah pinggireun urang insyaallah ieu mah kadang-kadang pan urang lain kitu tani nyawah galang batur biak diseser kot menang 3 tahun nyawah curhat karena anakna alhamdulillah cenah abah mah hirup barokah nyawah ge Allah dibere barokah urang kitu bah heuh cenah baheula abah meuli sawah cenah ngan 200 meter cenah kiwari mah 250 meter horeng galangan batur beak ya awas nu hade nu nyawah ulah sok nyeseran galang batur ulah sok nancepkeun pepelakan anu buhan dina heuleut ieu kadang-kadang jelema melak kadu dina heuleut melak peuteuy dina heuleut melak tundun dina heuleut awas ulah non sebab teh lamun urang barang pelak dina heuleut komo anu sok bubuahan ya engke dahan tundun teh nyondai kana huma batur maka ketika buahan eta lain hak urang tetapi hak batur teu dipentak urang di alam bae dimbat bae nah iyalah para hadirin sadaya doraka teu karas geus awas yeuh nu tani nu hade urang wayahna benerkeun ku urang saeutik-saeutik hirup urang sugan ari geus bener mah disalametkeun ku Allah amin jadi pajabat wayahna kudu bener terjadi pajabat kudu sok ngeudah ceuk sarongan ieu kadang-kadang lolobana pejabat di urang teh masyaallah sok ngompohkeun kana rakyat bener teu lolobana insyaallah di dieu mah henteu dikur memeh nama tingkuh heueuh mider bae ka unggal dapur wayahna cenah teh ulah pangcolokkeun ceuk ibu-ibu boro-boro nyolok kakak lagi geus 3 bulan teu dicolok-colok goreng salapi di Jakarta teu balik-balik wayahna cenah kula teh pangcolokeun pokona mah lamun kula meunang cenah pokona mah cenah teteh mah nyaho tenang bae bener begitu geus meunang jalan rusak tenang bae bensin mahal tenang bae komo pan kiwari masyaallah nyen sedih ngadengen ongkos haji naik menjadi 70 juta lamun teu salah nu boga gaji mah meunah tetapi rakyat leutik mengajar duit bener tah ieu masyaallah pejabat di akhir zaman lolobana anu teu mikiran kabeneran nu penting manehna loba duit nu penting labehna menang jabatanana teu dipikiran rakyat leutik mah makana wayahna ketika urang jadi pejabat yuh abdikeun awak urang lahir batin ka rakyat kunaon sebabna mumpung urang dibere jabatan ku Allah sugan jabatan urang teh nyalametkeun urang jangan di akhir ari dibawa bener mah insya terus ulah asa-asa jadi pejabat teh komo lebah hajat masyarakat nek hajatan toong kudu nama lurah teh panghareupna kakak nek sunatan heueuh geus ulah mikiran atua mah aya kuduna kitu nek rajaban masyarakat toong culukan panitia kudu nama ku lurah teh ya cek lurah panitia ada aya naon pak ulah aya naon dia pan ieu nek rajaban
gitu aing memikiran karena dia bisi masyarakat teu meunang duit pan dia teh anak aing kabehan. Yuk coba gerak papai ulah gisin-gisin lembur gerak urang jajal saya aku mah cenah geus aya nang nyumbang batur haju sound system pamuda urusan anak ari tenda nang ibu-ibu papatungan ari amplop kiai nu hararadir aya cenangan karak 50.000 saurang dia nang gisin-gisin aing ulah 50.000 karunya eta kiai anu ngagaji wayahna 200.000 saurang nang tina nambahana engke na aing kakurangana haju eta nu kore jeung nu caramah kumaha pokok cenah inu kore jeung nu caramah cenah target mah ieu 10 juta ti luar laju can nyampe cenah kalulah duitna karak 5 juta deh ulah mikiran tah sisana ti aing kaditu kudu mak itu kudu boga prinsip kitu awas PRT balura nang sebabna bedakeun ka masyarakat mumpung aing kerja di lurah ari aing kieu mah yo insyaallah sugan ieu jabatan aing nyalametkeun jaga di akhirat kudu kadiingat insyaallah lamun cenah aya lurah model kitu yakin gua kudu eleh nyalon deui eta ieu awas ya kadekeun awak urang jadi naon bae urang tama nek jadi lurah tah nek jadi RT tah benerkeun jabatan urang sugan salamet ku jabatan urang ada urang bener mah sebab ulah ngeunah eta boga jabatan masyaallah para hadirin sadaya berat sebab cek Rasul kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih sakabeh anjeun sadaya ilah seorang pemimpin eta pamimpin teh si horeng bakal dipenta pertanggungjawabanna jaga di akhirat di dunia orang salamet di akhirat belum tentu salamet eta dimulai RT nepikeun ka presiden ulah ngeunah semakin gede semakin luhur jabatan semakin rosak hisaban jaga di akhirat eta nu jadi RT ulah ngeunah apa RT rosak RT ulah macam-macam RT dipanggil jaga ku malaikat adia enan malaikat dia baheula sabaraha periode jadi RT 2 periode cenah ulama pernah naon bae dia selama jadi RT bakal ditanyakeun cek RT pernah kieu pernah kitu ulah ngabohong dia teh cek malaikat tah datana aya tak baheul dia kumatarina eta ari nu sugih menang PKH ari miskin henteu cek RT waduh kula mah henteu nyatet malaikat palurah tah mah panggil lurahna lurah diculukan cek lurah aya naon malaikat ulah eta tah baheula dia nu sugih mah imah 2 tingkat menang PKH nu susah henteu kumatarina dia cek lurah kula mah ngitah cenah kader diculukan deui bang cek kader nang nyatet kula cenah tapi ditanda tangan ku BPD dipanggil deui bae beak jaga diamuk macam-macam bahkan lain pejabat kiai ge sarua kiai dibobok kabeh kiai ulah macam-macam komo tukang caramah mah kula panghareupna boa panggil malaikat hidayatullah adio engkek kula dan malaikat dia ke di dunia sok caramah mohon neraka bagi anak waduh teu sareng malaikat ka depan kula sok caramah ngajak ngaji kana jelema ngajak beda ngolo dia caramah ge kudu amplopan bae pan sok ikhlas ke dia lamun gede amplopna lemah leutik nang kelepeng dia makana panitia kula hayang ikhlas di kumacarana bae ieu mah beak kiai ulah macam-macam nu teu ikhlas baik kiai caramah dibobok ku malaikat komo anu make budget mah can ungguhna naon ngondang caramah geus nyodorkeun budget 15 juta uang bukana cenah 5 juta sisana 10 juta panuedan leuweung eta tapi anehna kula kana masyarakat diondang bae kitu ge ieu kadang-kadang masyarakat kieu teu mararikir ari ngamplopan kiai di Cijauh 15 juta ge mampu bener teu 20 juta dibayar ari kiai lembur kadang-kadang ngamplopan 50.000 ge kot halal liu teh wae bener teu eta ya coba kudu mikir pala dia ya nu dikekayak kurang kiai nu deukeut bener teu aya paeheun budak ieu moal ka jauh aya musibah budak ieu moal neangkeun kula moal kiai deukeut ustad setempat anu dikekayak wayahna hartikeun pala bah dieu teu kudu gede-gede saurang sajuta ge sedeng 50.000 kot di rokokan acan batur pihe wae ya lang masya Allah ya orang hirup kudu belajar ban insya Allah jelema geus bener mah bakal disalametkeun bahkan sampurna keislaman ge amin nu jadi pengusaha budak dieu nu jadi padagang pagawe loba duit wayahna bener kan usaha urang
perhatikan ta masyarakat anu susah ulah urang abong-abong maju usaha kadang-kadang karena jelema susah teh poho bener tak kak dengekeun ya moal aya jelema sugih lamun eueuh jelema fakir justru ayana fakir eta teh bakal aya jelema sugih artina paladereun ketika urang ku Allah dibere sugih ulah ngarasa menang awak sarongan bae ulah diakan ku urang sarongan bae perhatikeun sekitar urang anu mara rizkin anu para rakir eta teh tanggung jawab urang ulah ngarasa bener hirup geus bisa ibadah ka Allah sementara tatangga anu susah kurang didelekeun kunaon kitu aya kisah anu nyata di zaman salafus soleh aya hiji ulama Abu Ibnul Qasim ngaranna seorang ulama besar jelema sugih dunia na pabalata ibadah narajin ke Allah salat 5 waktu narajin bahkan puasa narajin maca Quran narajin tahajud da unggal penting tilok tinggalkeun bahkan ieu disebutna Abu Ibnul Qasim teh ahli tahajud hiji waktu manehna nek tahajud tengah penting manggih malaikat mamawa buku hareupeun kamar mandi ngarupakeun lalaki anu kasep cek Syekh Abu bin Qasim anjeun saha cek eta lalaki kula teh malaikat ari eta mah naon anjeun ieu teh buku catetan makhluk Allah anu pake kacinta ku Allah tur anu cinta ka Allah Syekh Abu ngarasa tukang ibadah ahli tahajud nanya coba aran kula aya di dinya begitu dibukakeun ku malaikat horeng eueuh piraku cek si Abu jak ulah ibadah piraku teu dicatet di dinya coba sakali deui salah macakeun anjeun dibukakeun deui ku malaikat 2 kali sampai ka beres eueuh cenah Bu eueuh ada dia mah eueuh protes manehna cuma tak protes sebab ngarasa tukang ibadah ka Allah beurang jeung penting eureun ibadah coba tanyakeun ka Allah teu kaci cenah aran aing teu dicatet begitu ditanyakeun ka Gusti Allah Allah langsung mere ilham ka malaikat cek Gusti Allah malaikat bejakeun ka Abu bin Qasim nu mata ku aing teu dicatet manehna ahli aing tukang ibadah karena manehna teh unggal poe unggal peuting ngan kungkul ibadah ka aing sementara manehna ku aing dititipan harta henteu merhatikeun makhluk aing anu susah anu dina sekitarna tatangga manehna anu kalaparan dicicingkeun bae ku manehna tatangga manehna anu fakir anu miskin anak yatim teu diurus ku manehna disabodokeun bae piraku nek dijieun ahli aing jelema model kitu begitu dibejakeun ku malaikat ke Ibnu Qasim ngadadak kaget pingsan udang-udang subuh itu jadi tahajud beres salat subuh bari ceurik pakaianna diider dibagikeun ka masyarakat anu sararusa tah ieu teh contoh pikeun urang teh urang hidup di alam dunia ketika boga harta yuh bawa harta urang teh ngabantu jelema-jelema susah belajar bener ya hirup urang teh salah satu jelema anu geus bisa bener dina usaha tah eta manusia anu daek ngainfakkeun hartana dibagikeun disodakohkeun kana tatangga anu sararus geus arahan mudah-mudahan urang sing dipaparin jelema bener ku Allah amin beres urang ngabenerkeun awak jeung tatangga arahan hubungan urang teh supaya hadek deui jeung Gusti Allah kumaha cenah carana carana kudu daek salat 5 waktu eta teh salah satu jalan pikeun ngahadekeun hubungan urang jeung Allah maka lamun urang hirup hayang hadek hirup hayang bener di alam dunia wayana ulah jauh ka Gusti Allah tuh salatna urang raksa ieu rajaban teh buahna salat ulah ngan meunang diramekeun doang ieu rajaban ari kana salat samarodo bae wayahna ku urang ramekeun sebab ciri jelema iman teh diantara daek menuhan masjid berjamaah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ciri jelema anu iman ka Allah teh nyaeta manusia anu hidup di alam dunia daek ngaramekeun masjid salat berjamaah geus wayahna masjid musala ramekeun kurang salat ulah ditinggalin japan urang kadang-kadang sok dijulukanan kudu sasalawatan teh sok aya nu sasalawatan bade di budak leutik teh bener teh sasalawatan eling-eling teh eling-eling umat muslimin muslimat hayo urang salat berjamaah subuh iya kewajiban
dibekelen jaga di akhirat. Sakali dua kali nu datang eta jelema sampai sajam batur salawatan. Buat sampai pundung salawatan laju nama kot ngalih lagu eling eling umat teu eling eling diajak berjamaah kalah ngajedog di imah di masjid rarehe aing sarongan bae lamun kieu carana mending aing balik kuat pundung batu ngan memeh balik ditambahan kumaha dapat surat dina miki cek masyarakat edan cenah eta dia nu edan cenah aing saja pun datang-datang ieu wayang ramekeun masjid salat 5 waktu wayahna jabat urang hidup kabeh hayang barokah bener teh teh hirup teh hayang senang hirup teh hayang tenang sementara kunci kesenangan manusia keberkahan hirup di alam dunia manusia kunci teh aya dina salat 5 waktu. Ketika orang hirup hayang dihadekeun dina maisha ku Allah geura hadekeun salatna ketika orang hirup hayang dibenerkeun ku Allah geura benerkeun salatna wayahna ulah loba ditinggalkeun sebab masya Allah ieu teh fenomena akhir zaman manusia kana bab salat sabaraha rorok bae betul apa tidak ngerih ka kiwari Gusti nu agung lamun ngomongkeun bab masjid bab mushola bararagus setiap lembur mushola aya nu 2 tingkat sagala komo masjid marentereng bebelaan eta masyarakat teh kabangun masjid mah urunan 5 juta tuh ngomong gede can beres keneh bae mamawa etong ka tengah jalan bari gogorowokan lemparkan saja yang melempar mudah-mudahan barokah nu teu ngalempar cenah di baledog we ngadu sawan batu bebelaan hayang ngabangun masjid bebelaan hayang ngabangun mushola hayang pabagus-bagus di unggal lembur tetapi ketika masjid geus jagah mushola geus jagah ngeusigna mah kabeh ye halulap betul apa tidak geus ieu lah para hadirin sadaya tingkatkeun ke urang keimanan urang ka Gusti Allah sing jadi urang manusia anu bener di hadapan Allah salah satu hadekeun hubungan urang jeung Allah salah satu hadekeun hubungan urang jeung Gusti Allah teu aya deui iwal ti salat 5 waktu insya awas kembali hiji ta arahan kurang sing bener hirup kurang terus ya terus hadek ulang inum ampura insyaallah bismillah memeh berangkat pulang ngahayal bae di imah sugan cek ulah manggih-manggih susu budak di luar panggung Ciputih keneh bae tapi geus deui anjuran ti dokter Pak Ustad lamun keur mah lobakeun minum Ciputih ngan biasana ari pangajian geus peuting ge mah ogah ngantuk teh ogah esok minum naon teh geun kopi di mana dirimu aku menunggu kedatanganmu ulah cungan tinggal di panitia kopi harang jadah doa kopi pahit oplet ya awas kembali karak hiji nu kadua cek Kanjeng Rasul lamun manusia hayang sampurna keislamanana hirup di alam dunia cek Rasul teh asyukru urang hirup teh kudu gede suk sing gede syukur urang hirup ka Allah wayahna baik tina perkara leutik tina perkara gede nikmat ti Allah syukuran urang ulah sok alar ieu mah kadang-kadang jelema teu rumah sapugu salaki ngojek hayang meuli mobil Avanza pan piobongeun nu hade barang pentak teh ulah sok asal-asalan syukuran hirup urang teh nikmat ti Gusti Allah bahkan lamun bisa di samping syukur sabarna gedekeun ke urang nu matak urang kudu sabar kudu syukur pan Allah teh nguji urang hirup di alam dunia kabeh ku Allah diuji ujian teh ngan ukur 2 cik Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Orang hirup di alam dunia
diuji ku Gusti Allah, cek Gusti Allah ujian teh aya dua, bisyarri wal khairi, aya ujian anu goreng, aya ujian anu bagus. Naon tujuanna nu mata kurang diuji ku Allah? Wa ilaina turjaun, supaya urang teh bisa kembali hate urang teh ka Gusti Allah Subhanahu. Geus ketika menang nikmat ti Allah, menang ujian ti Allah, baik anu bagus ataupun anu goreng, balik ke hate urang ka Allah, ieu kabeh teh Gusti Allah. Ngan solusina cek ulama ketika datang ujian anu goreng, mana ujian anu goreng? Contohna urang hirup dibere susah ku Allah, dagang teu laku-laku. Lamun dina kasehatan teh mah urang dibere panyakit ku Gusti Allah, teu piraha panyakitna mangan ukur dibere kuprut. Ngan sakeluarga kabeh. Salakina hararejo leungeuna. Pamajikanna sarwa komo anakna mah geus ngebul gagaro ge. Asal peuting ge rame. Di kamar ieu pot krok krok krok. Tembal deui kudu sabola pot krek krek krek. Oh, amprekan nu gagaro. Masyaallah. Eta teh horeg ujian ti Allah. Ngan ujianna bentukna ujian anu goreng. Para hadirin sadaya, ketika orang diuji ku Allah kalayan ujian anu goreng, maka solusina cek ulama, fa idza asobatkumus syai'at pasbiruha, bila mana anjeun ku Allah diuji dengan ujian anu goreng, hirup dibere susah, usaha teu laku-laku, bahkan penyakit teu eureun-eureun, maka kunci solusina ialah pasbiruha, gedekeun ku orang rasa sabar, sebab ieu teh ti Gusti Allah. Nu kadua ujian, aya ujian anu bagus. Mana ujian anu bagus tuh diangkat derajat ku Allah. Nyalon lurah menang, nyalon RT menang, usaha maju, duit pabalatak, ulah ngeunah-ngeunah, eta teh ujian ti Allah. Ngan ujianna ujian anu bagus. Ketika orang diuji ku Allah kalayan ujian anu bagus, maka solusinya cek para ulama, fa idza asobatkumul hasanat paskuruha, bila mana anjeun diuji ku Gusti Allah kalayan ujian anu bagus, sing gede syukur ka Gusti. Nah, geus hayu syukuran ku urang, salah satu nyukuran nikmat ti Gusti Allah nyaeta kembalikeun awak urang ka Allah, ulah ngarasa menang awak sarongan eta jabatan urang, ulah ngarasa menang sarongan urang loba duit eta teh ti Gusti Allah. Pan makna syukur teh, makna syukur syaratna aya 3. Mana syukur teh ya? Hiji cek ulama makna syukur teh, hakikat syukur teh, syarat syukur teh ialah ma'rifatun nikmati minal mun'im. Sing nyaho jeung yakin dina hate ayana nikmat teh eta ti Gusti Allah. Maka ketika manusia yakin nyaho bahwa ieu nikmat nek gede nek leutik, maka ketika datang nikmat teh pasti daek ucapkeun alhamdulillah. Hiji. Nu kadua syarat syukur teh ialah alhamdulillah. Kopina datang haturun basa haturun. Kurang doakeun mudah-mudahan membawakeun kopi sing panjang umur. Saking panjangna urang mah geus paraeh manehna mah hirup keneh. Hade kula ngaleut kopi hade. Selamat menyaksikan. Molodok di aing budak. Ya. Nu kadua syarat syukur teteh awas. Mana al farhul hasilu bi in'amil mun'im. Bunga anu hasil dina hati urang kusabab urang menang nikmat ti Gusti Allah. Maka tanamkan dina hati orang teh ketika orang menang nikmat ti Allah, nek gede nek leutik sing bunga di hati orang kudu kitu tah syukur teh. Urang mah pan lain kitu kadang-kadang aya bae bunga lamun gede menang nikmatna bener teh. Lebah leutik baru datang, wow ngamuk ka salaki. Lebah datang salaki bawa duit laju bae ka jubur ieu gila. Pot isuk-isuk ge salaki menang duit maka cenah nek nyusut apa nek ngopi. Kubager tapa majikan namun menang nikmat gede mati Allah, salaki datang teh menang duit tapi jajal salaki teh boga duit. Kesed salaki minta kopi ge, mah ngopi nyeun sarawan geus kolot. Pan kitu urang udah loba bener teh. Makanya ya awas ya. Ketika datang kenikmatan ti Allah teh, nek gede, nek leutik, yo tampi ku urang syukuran.
Sebab cek ulama lamun datang nikmat kan awak urang ulah nempok eusi nikmatna tetapi tempok anu mere nikmatna saha Allah Subhanahu wayahna sing bunga urang salaki bebeunangan endek gede endek leutik syukuran bae ku urang tarimakeun we ulah sok alar. Makanya penting ketika orang hidup di masyarakat nempok urusan bab dunia ieu wayahna eta ulah sok nempok anu saluhureun tapi tempok anu sahandapeun urang lamun urang hayang timbul sifat syukur. Iya mah kadang-kadang pan urang mah lain pugu karena kabeli motor nempona kadu kabeli mobil atau alar ka ditu. Geus ulah wayahna urusan dunia mah tempok anu sahandapeun urang. Lamun urang geus kabeli motor tempok anu teu boga motor engke timbul rasa syukur. Nu teu boga motor ge karek kabeli sapeda ulah nempok anu boga motor tempok anu teu boga sapeda acan. Nu teu boga sapeda acan susah jelema ulah nempok anu boga sapeda anu boga motor tempok tatangga anu gering. Batur mah deuleu sanajan ieu gering aing mah dibere cager keneh saking Allah kudu kadinya tah. Nu gering ge ulah nempok anu cager mun bisa tempok anu paeh tuh. Batur manges modar deui di kubur aing sakieu ge gering masih kena dibere ambekan ku Allah kadinya kuduna tah. Ari nu paeh teh geus tah mawa urusan paeh. Makana penting awas nyukuran nikmat anu hese. Hiji urang kudu nyaho nikmat ti Allah, nu kadua urang kudu bungah dina hate ketika menang nikmat ti Allah syaratna. Nu katilu ieu nu rada berat. Sebab syarat anu katilu teh nyukuran nikmat teh para hadirin ialah al-qiyamu bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubuhu. Cek bahasa urang mah cara syukur nikmat ke Allah teh nomor katilu urang kudu daek ngalaksanakeun parentah Gusti Allah Subhanahu can termasuk syukur nikmat budak dia lamun karak bisa ngucapkeun alhamdulillah sementara salat teu beuki ngaji teu hayangeun. Geus ieu lah pentingna para hadirin sadaya urang nyukuran nikmat teh bawa awak ibadah ka Gusti Allah menang harta gaji gede yo gunakeun kurang kana jalan pake kada ka Gusti Allah. Laksanakeun tak kurang awak dibere cager ieu nikmat ti Allah gunakeun kana parentah Allah pangajian kurang ramekeun peunuhan wayahna ulah sok api-api kana bab ngaji sebab jelema kiwari kadang-kadang eta kana ngaji sabarono bae bener teh cuek bae aya bae rame lebah rajaban alhamdulillah rajaban mah peunuh ngayapan make layar sagala abong-abong nu cara mana leutik pot make layar tadi tuh. Tapi pada lebah hari-hari biasa mah mingguan eta pengajian rehe bener tak datang jamiahan masyarakat kalau dihitung lebih ti 300 ada nu ngaji paling opatan bari geus awal-awal araheun hiji bengi mulai ngaji batuk beledug eureun aya nu hiji batuk mah teu repeh si eta mah harek hees kiai mulai macakeun kitab mulai keur hees budak-budak geus beres kudu ngomongna alhamdulillah cenah budak kudu ngeunaheun jalan ka surga atuh hees ieu. Tapi eta kanu hees aneh pula hees ongkoh kue mah biak hareupeuna sahabat nu makan jurik meureun aya nu rada cager piomongeun mun ngaji tilok mamawa rokok nyamperkeun kana ustad hampura cenah Pak Ustad kula kudu maroko minum maroko kula kuat biak ka ustad ieu wayah aya bab pangajian coba ramekeun ka urang hidup di alam dunia terek ibadah ka Allah sementara eta ibadah teh kudu diilmuan ka salat teu asal salat maca Quran teu asal maca Quran puasa teu asal puasa kabeh kudu diilmuan makana deukeukeun awak ka pangajian ulah budak-budak dunia bae eta ngaji teu unggal poe udah kan seminggu sakali pengajian bener teu hayang doang santri mah unggal poe unggal waktu moal bisa ulah ngaji wayahna ieu awak seminggu sakali mah sang-sangkeun ka pangajian jang budak-budak dunia betungtungna mah sugih henteu. Sementara maaf teh ulah macam-macam eta jelema anu nyabodokeun kana pangajian sing horeng jaga bakal menjadi manusia anu pangsangsarana di akhirat. Saur baginda Rasul inna asyaddan nasi yaumal qiyamati hasratan rajulun amkanahu talabu ilmi falam yatlubhu. Sanyaknya manusia anu pangsangsarana jaga di akhirat. Para hadirin, lain jelema anu tukang maksiat bae, lain jelema anu tilak salat bae, nyaeta budak dieu anu aya pangajian mampu pikeun manehna milu tapi tilok daek milu. Geus sugih di dunia eta teh. Kupedah usaha balagadugan nya dunia, pabalatak hartana di dunia sugih ge, di akhirat mah tilok ngaji bakal sangsara. Geus mafhum mukhalafahna manusia anu pangsugihna jaga di akhirat teh nyaeta jelema sanajan di dunia susah tapi daek ngaj sugih jelema nu kos kitu mah insyaallah. Makana urang ulah hayang hirup
susah di dunia susah di akhirat kumaha carana sanajan teuing urang dibere susah ku Allah di dunia di akhirat masing dibere sugih urang ku Allah aden kumaha jalana yuh lempangkeun awak ka pangaji wayahna ibu-ibu naranekeun ta pangajian mumpung urang dibere cager ku Allah budakna ngararaji nu kolot atuh komo mah kadang-kadang diajak ngaji hayu teh cenah urang kajamiahan pangajian geura ka ditu bae cenah aing anak laletik keneh sok raruwet lamun mamawa anak kene cenah aing ngaji nang geus kolot begitu geus kolot anak geus galal diajak deh ku tatanggana hayu teh jak kudu bacaan anak geus galal urang ngaji waduh cenah aing lamun ngaji sok sing sireumeun sampai modar teu ngaji laju ieu aya nambah pengajinya bunya ramekeun ke urang insya tapi gula pribadi husnudon karena ibu-ibu mah teu di mana di Baros Cadasari bahkan wilayah kula eta pengajian paling rame ibu-ibu kula mugakeun pengajian saminggu sakali pengajian bari manakiban malam Rebo alhamdulillah eta jamaah paling dominan ibu-ibu bapak-bapak masa eutik tapi kadang-kadang sok rarueun lamun ngaji ibu-ibu kabeh naon sebabna receh bae poh teu di mana ibu-ibu aneh gumbreng komo lamun cenah kula kerada ngaji kolot geus saeutik make hukum atuh geus ngacaprak ngobrol ari ngajina mah di mana mah tingku heuh engkreng mamawa tas ada sugan kula bak kitab haring buras geusina datang ka pengajian haliu gaur buras ke hewang pan ibu-ibu mah teu di mana eta lamun ngaji beng rame aya nu geus jabu sagala hareup mah kiai memang teu aneh gitu bijang mangat urang sebagai lalaki kudu paham adatna di si ustad di boga pengajian ibu-ibu cenah tukang gumbrang geus teuing ulah bade carekanan urang kudu paham pan bijang mah nu matak beuki ngomong ngeceprek bae sumutna aya dua sungut luhur jeung sungut tapi geus teuing syukur bae urang lalaki sungut bijang sanajan aya dua duh handap mah Allah teu dibedan huntu mun aya huntuan biak dangder urang digorogot doang ya awas di pengajian ramekeun ke orang yo wayahna ngaji sebab penting di orang hirup di alam dunia teh kudu barokah ilmu agama jeung ibadah ka Gusti Allah bahkan anak-anak orang masa depan orang wayahna deketkeun supaya daek ngararaji insya ulah sok dideleukeun bae sebab kiwari mah ieu budak ngarora teu di mana nu dicekel teh lain kitab tetapi awas HP teteh Masya Allah ngarusak anak-anak kurang ngajagan makan anak loba nu ajur masa depan anak gara-gara katungkul ku HP bahkan kiwari mama palura nu nyekel HP teh orang-orang dewasa bae tetapi budak laleutik lulus SD kiwari mah geus ngomehak Masya Allah sanajan beak cenah kuotana nyiaran keur boga wifi pan ngawifi 2000 saja diawas hati-hati jaga anak-anak urang lamun memang urang teu bisa misahkeun ieu HP jeung anak urang geus teuing turutkeun ngan wayahna waktu ngaji mah kita ngararaji eta anak tas magrib magiringkeun ku urang kita maraca Quran waukeun anak-anak Quran waukeun anak-anak sifat 20 ulah sampai jelema umat Islam teu apal sifat 20 acan sebab eta pengajian sifat 20 pun dan ayeuna geus hampir leungit betul apa tidak geus hampir punah baheula mah eta pengajian sifat 20 teh diutamakeun ku para ustad setiap tas magrib baheula mah rame ngaji sifat 20 ayeuna mah nu ngaji sifat 20 teh dianggap katro bahkan anak-anak urang geus sabarodo bae kana ngaji sifat 20 padahal Masya Allah para hadirin sadaya pentingna ieu bab sifat 20 dipasupkeun kana dada urang naon sababna sebab punten eta pertanyaan man rabbuka di alam kubur lamun cenah manusia teu wau kana sifat 20 sanajan ahli ibadah maaf ngancing sungutna moal bisa ngajawab geus wayahna di awak urang teh anak-anak urang masa depan urang minimal sifat 20 mah kudu talar komo lamun bisa mah 50 aqaidna 40 hiji ti hakna Allah anu salapan ti hakna Rasul pangeuhkeun urang kana anak urang insya yuk salametkeun masa depan anak urang deukeutkeun kana jalan pangaji insya Allah dengan bentuk urang ngadegetkeun awak ka pengajian awak diberi cager ku Allah sugan termasuk manusia anu syukru nyukuran nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala amin dua kalamun hayang sampurna keislaman gedekeun syukur dina dada urang nu katilu jeung Rasul lamun hayang sampurna keislaman urang teh nu katilu al haya'u tanemkeun dina awak urang teh sing gede ka isin ka Allah isin ka papada pasangkeun dina awak urang sebab jelema kiwari mah kadang-kadang teu maroga ka isin bener teu
ka Allah, urang teu boga kaisin. Mana jelema teu boga kaisin ka Allah? Tuh anu unggal poe dikeduk urang rezekina mah eta Gusti Allah. Rezekina di hakanan urang unggal poe, isuk urang nyatu, beurang nyatu deui bae, penting memehes nyatu deui bae, imah urang kajieun, mobil kabeli, motor kabeli, pan eta rezeki Allah. Sementara ku urang parentahna maloba dilalaorakeun, bener teu? Makanya ketika aya manusia umat Islam hartana pabalatak, duniana di mana-mana, jabatan luhur, sementara manehna teu daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, eta ciri jelema anu teu isinin ka Allah Subhanahu. Ieu gedekeun rasa isin ka Allah. Kapapada wayahna gedekeun dirasa isin, terutama dina bab aurat urang, jaga atuh wayahna nyatehnya. Ibu-ibu kaum khususna sing bisa ngajaga aurat. Makanya salah satu kewajiban salaki kanu jadi pamajikan jeung kanu jadi anak awewe nyaeta bejakeun tata cara make pakaian anu islami. Bab aurat eta tanggung jawab salakina. Mana di antarana lamun awewe kudu daek nutupan buuk eta pan aurat. Komo nu sejena mah kelek tutupan, ping-ping tutupan. Apan kiwari mah teh mah kadang-kadang make calana asal bae, bener teu? Make kaos kelek ka mana? Makanya sok disinggung pan kutupang nyanyi tiama. Jalan-jalan kaca dasari meuli tahu dina karanjang, parawan zaman kiwari make baju siga taranjang, make baju siga taranjang, juburna nongtot susuna ka mamana. Pan 30 kaisin kiwari maka eta jelema masyaallah aurat diumbar, bener teu? Tungtung napan masya Allah kasus pemerkosaan di mana-mana, bahkan maaf kasus perselingkuhan kiwari di mana-mana. Loba jelema ngabogohan pamajikan tatangga, kunaon gara-gara nak tatangga nak kelek sok di tembong-tembong. Ya awas kah? Ku lagi kadang-kadang maaf buka tatangga begitu mas sentep kana huluang. Tuh kertanggul kurang hareupeun majlis bari ngarokok kelepus lewat tos dicai pan make anduk sangat gitulah. Luhureun tur pan budak di deuleu kagok teh di deuleu hook lah juga. Cek ibu-ibu cenah emang ustad resepeun ngadeuleu kitu atuh kula ge aya beungetan. Tulang beheungan kula ge sarua bae. Lebah diangsan nu kitu mah ustad ge nyalanggap sarua bae. Ya, makanya penting aurat urang jaga. Setiap urang keluar rapih pakaian. Wayahna nek kondangan nu hade baju, nek ka warung ge wayahna teuing ulah sok dicoplokeun. Ieu lolobana diunggal lembur kadang-kadang buuk teu dianggap aurat. Padahal masyaallah eta rambut teh aurat urang ibu-ibu. Makanya urang kudu syukur ka Allah. Awewe adalah salah satu makhluk anu dimuliakeun ku Allah. Sababiah sa, sababiah Rasul. Baheula mah baheula keur memeh Kanjeng Rasul diutus. Kalau hadirin sadaya eta bikang maaf. Eueuh nilayan, eueuh hargaan. Penting ieu dicolok kudu ieu. Jadi supeuting mah kudu itu. Ngan ukur kitu jeung kitu bae makana samemeh Rasul lahir, samemeh Rasul diutus, awewe eta hina di kota Mekah. Bahkan Sayyidina Umar, sahabat baginda Rasul, pernah maehan anak awewena ku saking ising gengsi boga anak awewe. Tetapi dengan Kanjeng Rasul diutus ku Gusti Allah bikang dimuliakeun ku Allah melebihi lalaki. Lalaki mah ngomongkeun bab aurat maaf baina surrah war rukbah, tetapi bikang majami ubadaniha sakabeh awakna ku agama di hukuman aurat ti ujung rambut nepikeun ka ujung dampal eta wajib kudu ditutup insya buuk jaga komo nu sajena mah wayahna bejakeun ka anak-anak urang nu parawan neng wayahna neng ti anak emak pake baju nu hade nu rapi bejakeun ka anak eta kewajiban urang. Ulah mah kadang-kadang urang mah katibalik. Hari anak diomongan kita make baju rapi, hari indungna sasapu hareupeun imah make kutang doang jeung kokolor pan teh neukeun eta. Buat gosrek gae kitu di aya. Ceuk anakna hema atuh lah kitu mah isin ka batur. Eta make kutang doang sareng kokolor sasapu hareupeun imah. Kumaha ngajawabna aing mah geus kolot eueuh nu beukeun kan aing mah. Teu beuki ge pamuda aki-aki mangawos-wos eta ih. Ya wayahna hadekeun. Komo urang boga anak leutik kadang-kadang sok nyusuan. Ieu nu hade nyusuan teh. Kula sering geus ceramah di mana bae eta kadang-kadang ibu-ibu sok anu nyaluta. Nyusuan hareupeun kula berceramah. Oh, pan heunak jasa eta. Dicarekanan ku kula bisi isineun, teu dicarekanan kula nu teu kuat. Wayahna ieu. Nu hade eta bab nyusuan aurat urang jaga sanajan bener urang kawajiban nyusuan anak aurat mah jaga ku urang kumaha carana teuingna nu gede.
Iba kadang-kadang dina angkot kok srek nyusuan. Nyusuan dina angkot kebenaran harapan angkot budak santri balik di kobong mojeh teu boga duit kok nget bae. Nek di caraman kerok teu di caraman teu kuateun mana tungtung nama aing kabodos cek santri ngarokok aing ngarokok beladag harapan ibu-ibu nu keur nyusuan. Kuatnya caplak ibu-ibu cek ibu-ibu he mang santri dusun doang cenah make mah peci. Eta cenah ngarokok harapan kula kabina-bina. Kula si kuat cenah ieu gede. Ieu anak kula leutik cenah teu kuat kula seproko. Cek santri teteh ge tinggal belum polok nyusuan harapan kula. Cek ibu-ibu kunaon kitu atuh pan teteh nyusuan harapan kula pan susu teteh ka dieu ku kula hulu kula si luhur cenah kuat ieu handak leutik teu kuat ya Allah ya Rabbi. Ya wayahna urang sing gede ka is tanamkeun dina hati urang sing gede ka isin urang. Komo ayeuna zaman HP aya aplikasi nu ngaranna TikTok. Tersaeutik manusia bikang umat Islam anu wani ngabolekeun aurat make calana luhureun tuur make baju singsek jojogeran hareupeun HP doang panggeulis. Awas hati-hati kuari zaman TikTok. Ustaz cenah boga henteu aing sok lewat bae na Facebook. Awas ya khawatir anak-anak kurang masyaallah kuari kurang-kurang dijaga mah. Makanya iyalah pageuhkeun tadi tia kembali anak orang sing daek kada raji sugan ari geus daek ngaji mah boga ka isin tuh al hayau cek Rasul lamun hayang sampurna keislaman urang teh gedekeun rasa isin urang ka Allah atanapi ka papada tilu tah terus ieu terus kayak jam sabaraha ieu geus sajam kumaha ieu nek geus apa terus ieu atuh terus malembur urusna hajeun ngalembur hajeun. Ayo siap ulah balik panitia. Ya kagol hiji deui kuat keneh. Yo muka opat cek Kanjeng Rasul lamun urang hayang sampurna eta keislaman para hadirin gedekeun ke urang teh husnul khuluqi kudu bagus akhlak. Hadekeun akhlak urang ka papada, hadekeun akhlak urang ka kolot, hadekeun akhlak urang ka anak, hadekeun akhlak urang ka salaki, hadekeun akhlak urang ka guru. Komo nu ahli ilmu mah kudu sing gede teh akhlak ulah sok angkat ngeceng kana papada sebab kadang-kadang lolobana jelema ketika gede ilmuna kadang-kadang teu hargaan kanu bodoh bener teu iya palebah dia ieu antara akhlak jeung ilmu teh pala hadirin sing horeng kudu seimbang. Naon sebabna sebab mulia manusia lamun geus bisa nerapkeun ilmu bisa nerapkeun akhlakna lir ibarat tangkal kadu anu aya buahan tangkalna berharga buahna ge bakal berharga ngan sayang di akhir zaman ngalideg tangkal kadu tapi eueuh buahan artina ilmu mah jelema kadang-kadang pagede-gede tetapi akhlakna nu teu aya guruna be ditangtang ketrukeun cenah ilmu abah ditandean ku ulah ya Allah ya Rabbi ya awas ya nu gede ilmu hati-hati. Kadang kurang tengah hargaan kanu bodoh nu bodoh kadang-kadang beda pendapat lah ngomong naon cenah dia mah bodoh he ka ulah macam-macam urang hirup nu sugih kudu hargaan kanu fakir nu gede ilmuna kudu hargaan kanu bodoh naon sababna maaf lamun di alam dunia geus eueuh nu bodoh nu pinter nek magahan saha nek magahan bebek nu bodoh hargaan ku urang pan pangaruh urang pangajian di lembur ari teu pinter kabeh malu bodoh pan rame pangajian jajar sing lamun pinter kabeh boe anu ngaji betul apa tidak geus ieu lah penting urang husnul khuluq hadekeun akhlak urang ka papada ka salaki ka kolot terutama ieu budak-budak ngorawayahna ieu akhlak hadekeun ka kolot ngomong ulah sok ararasal bae sebab jalma kiwari kadang-kadang eta kana kolot eueuh akhlakan balik di sakola jam 8 penting ditanya ku indungna tas di mana dia coba ngajawabna kamu nanya eta jalma kiwari masyaallah ka wayahna geus penting ya bab akhlak hadekeun ke urang karena ieu teh akhir zaman geus krisis akhlak. Kenapa bisa krisis akhlak? Karena jelema di akhir zaman loba geus nyepelekeun kana guru ilmu agama nu ngaji teu parati hayang nu mondok geus mulai kurang akhirna akhlakna bararejat kakolot teu bisa ngahargaan kapapada teu bisa ngahargaan yo makana penting baguskeun akhlak urang kana kolot kudu hade karena papada tatangga ngomong ulah sok asal bae bahkan urang rumah tangga teh boga salaki hadekeun tah akhlak kana salaki ngomong ulah sok bari molototan sakumaha pusingna kana salaki wayahna ulah sok make emosi komo kadang-kadang salaki keur ngopi hareupeun imah ulah ngalewat bari muak
Ieu lolobana ibu-ibu dari mana keur panganten anyar mah ku isin ka salaki kot make akhlak luar biasa. Hayang muak kot ke kamar mandi ditutupan jebura ge make ember bisa kadenge ku salaki. Ari geus boga anak 3 mah kadang-kadang teu main kieu kitu deui buluk-bok hareupeun salak. Kuat diangkat jebura keur dahar ge. Hehe. Cek salaki dusun dia kudu bari muak bae. Lah cenaka kula muak oh sasaha ieu ari kitu juri salaki. Iya awas ya. Jaga eta teh akhlak salah satuna teh. Kau mau urang nu ngarasa bigang gendut mah nya ulah sok wani-wani muak hareupeun salaki sebab ari jelema gendut mah puakna sok beda eta. Buang bom atom doang buledag deui bae. Makana bisa dicirikeun lamun jelema boga pamajikan gendut pasti keramik lagi laleulah eta. Beda jeung nu kuru, ari nu kuru mah paling geus ngan eta mah hangitna alabatan juri. Nyaho pingsan geus salaki. Ieu teh nya wayahna hadekeun akhlak urang ka salaki hadekeun nya kitu salaki ge hadekeun akhlak anu jadi pamajikan ulah sok ngarasa aing pang benerna sebab lolobana eta di mana-mana salaki ngarasa pang benerna be betul apa tidak bo sok kadang-kadang teu ngahargaan kana awewe ieu lalaki awas Kak urang teh ulah macem-macem dina rumah tangga salah saeutik pamajikan ulah mencabok bae kudu nyekel dada urang teh sebab eta pamajikan urang teh tulang rusuk urang hormati kurang hargaan ke urang non sebabna teu pantes lamun aya salaki teu make akhlak kana pamajikan kurang kitu toh eta pamajikan Masya Allah capena luar biasa bener teu bo ngahilian pagawean salaki unggal poe ngumbah piring nyeusehan baju ngurus anak ngurus imah betul apa tidak naon tah eta ngurus imah ngumbah piring ngurusan anak kewajiban pamajikan lain eta teh kewajiban salak cuk ibu-ibu budas ngomong kita gading yang salaki aing. Parak cocok cek ibu-ibu ieu. Ari itu tugas ibu-ibu naon? Ibu-ibu mah tugas dari rumah tangga kan ukur hiji. Naon? Nurut kana salaki, cek salaki ngubah piring, cek salaki sasapu hop habuk tadi. Lam jadah cek ibu-ibu aing karek dibela dibebeskeun deui bae. Di wayahna yo hadekeun akhlak urang ka salaki contohan pamajikan urang salah saeutik mah ulah sampe urang digaplok ulah sampe disacaplak insya komo anak-anak urang hadekeun akhlakna wayahna sanajan bari jeung daregeul arahan supaya hade akhlak kunaon sebabna sebab urang kudu syukur teh lamun cenah anak urang degeul eta semakin gede ganjaran urang ngadidikna lamun anak degeul beda jeung nu nurut nurut atuh nuruti atuh biasa bae teu rasa urang capena tetapi eta buka anak bengal bak liurna kabina-bina bener teh ngisingna calana si eta kadang-kadang pehewah kan duit na lemari dicokot bae mending nyokot 5.000 50.000 aja padagang dieureunkeun kabeh padagang dieureunkeun cokotanan kumaha kan lieur teh indung model kitu bener teh tah geus teuing syukuran boga anak beungeul semakin kurang dididik kana jalan anu hade sanajan capek hate insyaallah pahala urang ngagedean amin geus yo husnul khuluq hadekeun akhlak urang baik akhlak ka papada ka salaki ka papajikan ka anak komo ka guru ngaji mah nya kana kiai-kiai teh para guru wayahna hadekeun di akhlak kunaon sababna sebab ieu fenomena akhir zaman geus loba santri kadang-kadang poho kanu jadi guru betul apa tidak urang kadang-kadang ngaji nama unggal poe, unggal minggu, milu kana kieu, tapi hate mah urang eueuh akhlakan kana guru. Bahkan kadang loba santri balik ke pesantren, begitu geus balik masuk loba anu poho kana guru. Ulah sampai kos kitu. Sebab salah satu akhlak murid kan jadi guru di antara teh urang kudu sing inget kana guru. Mudah-mudahan urang nu halala diri ti Gusti Allah nu kahiji dibenerkeun kahirupan urang ku Allah nu kadua dijadikeun manusia anu syukur nu katiluna urang teh sing dibere akhlak anu hade ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal sakitu anu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.